abdi bade dibacakeun dongengna. Di hiji desa hirup seorang janda nu disebut Nyi Randa Tarub. Nyi Randa Tarub hoyong pisan ngagaduhan bulan kali. Di hiji waktu diarah ka makam sarobena. Terus aya seorang lalaki anu maes kolok menjadi. Lalaki nanya, "Leres anjeun paling ngagaduhan murang kali?" "Saha anjeun?" saur Nyi Randa Tarub. "Abi bakalna budak ieu, tapi abi teu bisa ngurus. Ayeuna kusabab bade ngalalana ka kabeh tanah Jawa." Akhirna budak eta diurus ku Nyi Randa Tarub. Dibere ngaran Kidang Kalentas, tapi di kampung sok disebut Jaka Tarub. Nalika Jaka Tarub geus dewasa, manehna jadi pamuda kasep nu resep ngarasato di leuweung. Hiji poe Jaka Tarub neangan sato ka leuweung, tapi eueuh hiji sato nu ngalewat. Manehna diuk dina batu, kadenge sora awewe keur mandi di talaga. Jaka Tarub neangan asal sora eta. Kadenge geuningan aya 4 awewe geulis, 3 bidadari anu turun di kahyangan. Manehna numpo baju nu disimpen di sisi talaga. Juk timbul rasa hayang mawa salah sahijina. Nalika langit geus rada poek, para bidadari rek balik ka kahyangan. Tapi salah sahijina runamina Nawang Wulan teu bisa balik lantaran bajuna leungit. Lantaran langit beuki poek, Nawang Wulan kapaksa ditinggalkeun. Nawang Wulan ceurik teu bisa nanaon. Teu pati lila Jaka Tarub kaluar nulungan Nawang Wulan. Terus mikeun samping nu manehna. Tuluy dibawa ka imahna lantaran Nawang Wulan teu bisa balik. Manehna dikawin ku Jaka Tarub. Nepikeun ka boga budak awewe nu ngaranna Nawangsih. Dewi Nawang Wulan boga hiji kaajaiban nyaeta beas di imahna teu beak-beak. Hiji poe Nawang Wulan keur ngurus anakna, terus nitipkeun anu keur disimpan ka Jaka Tarub. Cek manehna ulah dibuka nepi ka Nawang Wulan balik. Lantaran panasaran ku Jaka Tarub dibuka, geuningan eusina pare saeutik. Di saprak eta kaajaiban Nawang Wulan jadi leungit. Nawang Wulan jadi inget karena kahirupanna di kahyangan anu sagala ngeunah. Nalika Nawang Wulan mawa pare, manehna ningali kaen anu teu asing. Geuning eta teh bajuna anu baheula leungit di talaga. Nawang Wulan ngambek ka Jaka Tarub. Terus balik ka kahyangan, ninggalkeun Jaka Tarub jeung anakna. Jaka Tarub kaduhung, geus ngabuka seupan, pare nu basa eta. Tapi kodrat bidadari emang kuduna di kahyangan. Sakitu anu biasa kapihatur. Wassalamualaikum.